Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-18. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sataacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos setia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Nu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Apan dicare kunini encir abah, jawab jang kamin beki teu ngertieun bae ku polah bapana teh. Nya didinya bodona teh heug make pikiran atuh moal samata-mata si encir nyarek lamun manehna teu ningali dina eta cengkir aya tulisan abah. Tah maksud abah teh ku manehna kanyahoan ujang sarta manehna saolah-olah ngahalangan kana tujuan urang nu matak nampanan jeung meurah kalapat teh ku manehna sabab make pangjing lar setan. Ngarti atawa henteu? Abah Jamil bari tetep bae jamotrot hese gawe teu kapake meureun. Nyana-nyana kitu mah eta nini-nini kasebelan teh ditalapung ku abi abah. Ngan hanjakal abina teu terang. Lamun seug terang mah pila kadar para aji. Jeung geus kolot tulag tolog deui. Ditajong sakali oge pira aku teu nonggeng. Keun geus gagal deui bae urang teh kamin. Ngan ayeuna mah gagalna teh lain kahalangan ku Sirot tapi kahalangan ku nini-nini paraji. Tapi da ngaliwat ka dieu engke oge manehna teh urang papatahan geura. Ari mah encir di kamar eukeur ngobrol jeung Nyi Epon siga nu ngobrol Rusiah sarta siga mamatahan. Kieu pok-pokanana teh mata kresep ngadengena kolot mamatahan anak. Tah kitu Nyai anak king omat hidup masih ngarti jeroning hirup di dunya sabab henteu weleh wae sok aya nu ngahalangan lamun urang arek bagja gogodana mani loba sapertos bio anak king lamun seug teu aya mah hidup teh pasti teu eling langlang lingling henteu puguh lantaran aya nu ngaganggu. Alusna eta alat teh ku emak geus kanyahoan sarta terus disingkahkeun. Anu dimaksud ku emak sangkan hidup teu bahaya. Tah ti ayeuna kaharep mangabejaan bae. Urang kudu ati-ati ulah daek sarta dolog mun Bah Jamil barang bere. Sabab hatena teh giruk arek ngawiasa Nyai. Tapi keun ulah sieun sabab jero kakandungan tepikeun ka ngajuruna. Eta teh tanggungan mak tangtu diaping di jaring. Lamun Nyai tas ngajuru liwat 40 poe eta tanggungan salaki. Jadi pikeun emak bebas teu tanggung jawab ka Nyai. Kumaha ngartos anak king? Nini encir bari mangnyisirankeun ka Nyi Epon. Kahartos nini ku abdi teh. Jawab Nyi Epon bari ngeluk tungkul ingeteun ka salakina meureun. Syukur anak king ari ngarti mah. Ayeuna emak rek wangsulnya. Mangga nini, jawab Nyi Epon bari cong munjungan ka nini paraji. Geus mamatahan Nyi Epon nini encir teh amitan bebejak kapada Suki ku anjeuna di Widian malah terus dibahanan tumpeng hayam tumpeng endog nya kitu deui Bah Kakak.
sarta rujakan oge dihijikeun dina Said atuh waktu nini balik babawaan mani rebo. Waktu nini encir balik di pelebah Abah Jamil manehna teh digeruan atuh reg manehna eureun sarta ngalieu ka tukang ngadengekeun nu ngagero. Encir, kayak dagon sakedeng kami aya perlu, ceuk hiji sora tarik pisan ngageroanana teh. Ari breh nu ngageroan si horeng teh Abah Jamil kaluar ti jero imah malah jeung anak muridna ka manehna nyalampeurkeun. Sarta barang geus paamprok pok Abah Jamil nyarita semu anu keheul pisan kaciri dina budina. Encir, kakara balik maneh teh. Nya Jamil, rek aya naon kitu make jeung nyandet ka kami. Aya picaritaeun, lamun maneh daek ngadenge mah. Pok bae rek nyarita mah, sanajan embu ngadenge oge. Tangtu kadenge ari lain liang ceuli dicocokan mah. Naon sababna maneh ngalang-halang kana maksud kaulah ha? Naon maksud sampean teh Jamil? Jawab nini encir api-api henteu ngarti. Hah? Piraku sia teu ngarti? Api-api henteu ngarti bae meureun. Eta kaula boga pagawean dina cengkir kalapa, make diganggu ku maneh ha? Oh, eta. Jawab nini encir ngahulang heula sakedeung sarta teu lila pok neruskeun omonganana. Pagawean Andika ngaganggu karena pagawean kami, tapi kami teu naon asal ulah ruksak bae pagawean kami. Nu mataku kami disinglar, sangkan ipukan kami teruksak. Naon salahna nyingkahkeun hama? Nya, tapi naon rugina maneh encir, lamun kami ngaganggu ka Nyi Epon, da lain rek dipaehan ku kami teh, sakadar rek disinanyaeun ka anak kami. Naon rugina keur maneh? Aya rugina mah Jamil, lantaran namun ku kami teu disinglar, engke Nyi Epon robah pikiran, teu ingat ka salakina, tah di dieu anu nyaho sifatna kami. Malah lamun ngantep teh, sabab dina waktu ku sampeyan di omena Nyi Epon teh aya dina cangkingan kami, jadi hartina Andika geus ngagunasi ka kami. Kami najis digunasi ka ku saha bae oge Jamil, sabab kami ngarti kajaba lamun kami teu ngarti mah. Nu matak samemeh ngajalankeun hiji pagawean teh kudu dipikir heula bulak-balik. Ulah abong kena bisa, sabab ngan bisa kituna wungkul. Ari dina buktina mah lain urang nu ngatur Jamil. Nu pinter aya nu minteran deui, nu gagah aya nu ngungkulan deui. Ceuk nini encir teh sieun sigana teh sok sanajan Abah Jamil molototan. Encir, namana teh nyaho yen aing gegedugna di dieu teh? Henteu Jamil, teu nyaho kami mah, jawab nini encir bari mesem. Pira aku sia, na teu ngadenge deui ti nu sejen? Henteu kami mah, jawab nini encir bari seuri ayeuna mah sabab maksudna Abah Jamil ku manehna geus kasakuan. Naon bae atuh ka nyaho maneh teh encir? Ngan ngamandian nu reuneuh jeung nampanan orok bae? Nya kitu ka nyaho kami mah Jamil. Lantaran ngan saukur kitu diwarah ku indung kami teh. Malah waktu diajar mah kami geus rada gede sanajan disebut budak. Geus kaceluk ku sararea oge kamana inditna indung kami. Didinya si encir aya milu diajar nenjokkeun bae mah sarta dipapatahan ku indung kami. Sangkan kami bisa neruskeun pacabakan indung kami. Jadi geus ngadenge kami oge Jamil. Tapi lain ngadenge ti Andika jadi gegedug teh. Lain ngadenge ti batur deui, ngan ngadenge ti indung sorangan. Yen Andika bakal dipikolot ku sarerea lantaran luhung elmuna, jembar pangabisana. Tah kitu ceuk indung kami teh. Malah kami milu ngabebek koneng keur tali ari-ari Andika. Milu ngalahinis keur nektek tali ari-ari Andika teh. Tapi pantes Andika rek males goreng kanu milu ngurus bayi waktu Andika keur lahir. Kumaha tah pikiran Andika? Yo Jamil, sing ingat sajaba ti indung bapa Andika anu kahesean teh. Indung kami jeung kami oge kabawakeun milu hese dulu. Cing Andika ingat atawa henteu Jamil, waktu Andika borang peuting ngeel ceurik hayang nyusu. Andika ingat atawa henteu waktu indung Andika henteu kaluar ci nyusuna, ci susuna.
saha anu ninggur susu indung Andika, tah indung kami dulu malah kami oge nyaksian. Jeung Andika ingat Jamil waktu keur hareeng tah kami dulu anu nyiara panglai teh nya kami dulu anu ngabaheumna oge jeung kami anu ngariosna dicampuran ku koneng jeung bawang beureum. Tah kami Jamil anu mopok suhunan Andika teh ari ayeuna rek masang goreng ka kami nya. Na teu ingat ka asal maneh lahir ceuk nini encir capetangna keur nyaritana teh. Oh, na maneh teh make mamawa ka baheula sagala encir. Narek balik deui ka baheula atawa hayang dipulang tarima? Jawab Abah Jamil rada ngahulang sabab nyahoeun deui indung nini encir teh paraji waktu baheula nya anu marajian manehna. Lain hayang dipulang tarima Jamil kami mah lain. Ngan Andika kudu ngarti nyaahna indung kami jeung kami ka maneh waktu orok teh henteu beda ti nyaahna kami ayeuna ka Nyi Epon. Tah eta deuleu pang kami henteu ngidinan anu reuneuh digunasika teh lir ibarat indung kami baheula neuleuan di kahareeng teh teu geunah cicing na goreng tah laku lampah indung kami mika nyaah ka Andika kitu teh na goreng ngarawatna indung kami ka Andika. Cek nini encir bari norostos ngomongna teh. Alus ari kitu mah, jawab Abah Jamil bari ngareret ka si Tihul anu keur ngalamun. Jadi lamun alus mah hartina kami ngabela Nyi Epon teh bener atuhnya. Bener meureun encir. Lamun kami anu bener saha anu salahna Andika Jamil. Barang diseret kitu mah Abah Jamil henteu ngomong manehna kalah ngahulang atuh nini encir keheuleun. Pok manehna nanya deui ka Abah Jamil nu keur ngelok sarta mindang luak liuk ngareretan ka si Tihul jeung ngareret ka si Kewen. Saha anu salahna lamun kami benar Jamil? Andika, ceuk nini encir nanya deui. Tihul, saha cenah anu salahna euy? Kalah ngabatem bae sia teh ha? Abah Jamil teu pupuguh ngambak ka si Tihul. Anu keur hulang-hulang. Lamun Abah ngabenerkeun ka nini encir mah nya Abah bae anu lepatna, jawab si Tihul bari melong kawas nu rada sieun. Tah kitu geuning encir, jawaban si Tihul mah kadenge atawa henteu? Ceuk Abah Jamil kawas embungeun nyebut salah anu diucapkeun ku manehna sorangan. Syukur atuh Jamil, tah ti ayeuna kahareup ulah kumawani ngaganggu nya. Sabab Andika ngaku sorangan ari ilmu teh kanyaho, ari kanyaho teh hasilna pagawean anu geus dilampahkeun. Jadi pake eunteuing atuh ku Andika Jamil lamun pagawean Andika anu hade, anu tangtu buahna oge hade. Tah eta contohkeun ka sadarea. Atuh lamun laku lampah Andika anu goreng, datang tu Andika oge ngarti goreng. Tah eta teh pek wawarkeun ku Andika yen kalakuan goreng teh kudu dicegah lantaran hasilna goreng. Piraku Andika henteu ngarti Jamil, piraku Andika henteu hayang boga sekeseler anu aya dina kasalametan jeung kamulyaan hirupna. Tah lamun turunan urang hayang salamet hirupna nya urang oge kudu nyontohan ku laku lampah anu hade anu pisalameteun keur turunan urang. Lain kitu nya Jamil, ceuk nini encir bari neuteup kawas hayang dihaminan. Nya gitu, budak ngora oge nyaho di bener mah ngan biasa bae ari hayang ngalakonan bener teh sok hese, malah leuwih hese tibatan paeh jeung leuwih hese tibatan hirup. Ceuk Abah Jamil kawas nu nyelok. Tangtu bae hese da urang mah teu nyaho iraha bakal paeh teh jeung teu nyaho yen bakal hirup. Nyaho geus kolot bae nya, tapi kan nyaho hirupna da teu inget kanu ngahirupanana. Jawab nini encir embungeun eleh hoja. Tah geus biasa maneh mah ari ngalilieur teh encir. Ayo ka ditu indit. Ceuk Abah Jamil kawas nu embung nyarita. Har ongkoh tadi ngagoroan ari ayeuna ngajurungkeun kudu indit. Nanaonan ieu teh Jamil? Ceuk nini encir bari neuteup. Lain nanaonan, tapi geus beres ngagoroan mah ayeuna tinggal maneh bae geura balik ka ditu. Nya ari geus beres mah henteu nanaon kami mah
Tapi paminta kami mah ulah kumawani ngaganggu deui bae nya kana piaraan kami. Moal encir jong kali itu gara balik kanu koreuneuh teh make jeung nyebut piaraan sagala maneh mah. Kewas ka sato, jawab Abah Jamil bari terus manehna ngareret ka si Tihul anu nyerenge. Atuh rek inditnya Jamil kade anak-anak ilaing euy barangor, ceuk nini encir bari ngareret kanu tiluan. Na bangor kuring teh nini si Kewen nanya heraneun. Balangor maneh mah kabeh oge, jawab nini encir bari ngaleos. Mangga nini bangor kumaha kuring teh? Wah, tanyakeun bae tuh ka guru maraneh. Piraku henteu ngartieun nu bangor, henteu ngartieun nu bengal, jawab nini encir bari leos ngaleos. Sanggeus nini encir indit opatanana ngahulang tina bakat ningku heran lantaran eta paraji wanian kabina-bina sarta nyaritana seukeut kawas tukang debat bae. Pantos Abah Jamil ripuh oge siga nu kasedekeun nu tadina rek ngambek teh ayeuna mah kalah ngeluk kawas ingat waktu keur leutik. Abah, ari abdi bangor naon? Ceuk si Kewen bari seuri. Eta hasil aing, rumasa bangor atawa henteu? Teu rumasa da tara ngaheureuyaan barudak. Tara bedegong ka kolot deui. Is si badol, lain kitu nu dibaksud ku si encir mah, Kewen. Jawab Abah Jamil bari mesem hayang seuri ti diutana mah ngan era meureun. Kumaha atuh anu dimaksud ku nini teh? Cek si Kewen beki penasaran bae. Maneh teh bangor Kewen anu hartina panjang kokod kawas monyet. Aya pelak suuk batur di paok, aya cau batur di tuar, pendekna daek ngala teu daek melak. Eta hartina bangor deuleu. Ceuk Abah Jamil bari kapaksa manehna seuri. Oh, seperti urang nu warna kabogana sirot teh. Ceuk si Kewen api-api. Gitu ngan eta mah bapana bangor asupna kana jahat euy. Kahiji barangna diruksak, kadua lamun ngambek arek di arah jiwana. Atuh guguluna bangor meureun eta mah, jawab Abah Jamil kaisinan. Antos da kahoyong Abah sanes nu mawi batinna teh berehil bohong anakan beutiaannya Abah. Ceuk si Kewen teu asa-asa. Tak kitu Kewen mematak dewek teu ngambek terus oge. Rumasa salah, rumasa gede dosa, keun dipuntangan gondok sakieu mah. Hitung-hitung cara batur bae tapa. Ngan eta dewek mah ngahlas teh ku anak. Eukeur mah boga anak teh ngan hiji-hijina. Katambah eueuh indungna. Ari aya kahayangna teu bisa ngantor euy. Eta anu dipake teu ngeunah teh lain nanaon. Nu akhirna mah asal kehol jadi ambek, asal ambek jadi jahat, tungtungna bohong anakan. Cek ilaing teh mah betian, goreng pisan nasib dewek dina taun ieu mah. Cek Abah Jamil bari neuteub ka si Kewen. Kumaha atuh terusna soal jang kamin teh Abah? Kieu salah kitu salah kalawan terus-terusan nah rek dipaksakeun bae moal mundur. Cek si Tihul kakara ngomong hayangeun nyaho meureun. Tah lebah dieu mah kapaksa bae urang teh mundur heula Tihul. Sabab dipaksa-paksa oge ari teu mampu matak cilaka. Jeung heran deui kawas lain pijodoweun jang kamin jeung Nyi Epon. Jadi kumaha atuh mundutna teh Abah? Jawab si Kewen panasaraneun ari jang kamin mah gawena teh ngahulang bae. Kapaksa nunggu deui bae euy. Hayang nyaho tepi ka ngajuruna Nyi Epon sarta lamun geus leuwih 40 poe kakara ngatur siasat deui sabab ngarah geus lain tanggunganna si encir. Tah didinya sugan bisa kalaksanakeun maksud kamin teh. Ari ayeuna mah kagok sabab paraji geus nyaon. Ceuk Abah Jamil bari neuteub. Janten hartosna teh teu kenging ngagunasi ka atunya Abah. Si Tihul bari ngareret ka jang kamin. Bener euy, henteu meunang. Wayana bae heula. Keuntahan ujang. Malah kudu bisa api-api hade bae nya. Ngarah teu katara yen urang masih ngakalan. Ceuk Abah Jamil bari ngareret ka anakna. Mangga Abah, abdi ngiringan. Jawab jang kamin mani harese nyaritana teh. Nya kudu kitu ulah ngaberung. Komo deui budak ngora geuning dibantu ku kolot oge sakieu hesena.
komodo lamun ngandalkeun sorangan jadi tetep bae ujang mah kudu hade ka Nyi Epon teh kudu sopan deui bari api-api teu hayang paribasa anu enggeus mah enggeus bae tah lamun urang geus bisa ngalampakeun kitu engke dina aya kasempetan kakara aku urang jalankeun deui nya kaarti ujang atawa henteu peek geura nurutkeun ka hayang kolot ari hayang manggih bagja mah ceuk Abah Jamil bari ngahulang siga aya nu dipikiran. Mangga Abah abdi ngiringan da sayaktos nama abdi teh tara mungpang kana pituah kolot jawab Jang Kamin bari ngahruk. Sanggeus beres badamina sup maranehna arasup hayangan deureuh di imah tapi henteu galum bira da puguh tas menang wirang kalah ka abring-abringan lalaki saopat-opat tapi ku hiji paraji anu geus nini-nini maranehna raripuhun buhan jelema salah. Urang guar deui pamirsa ayeuna lalakon Sirod di salah sahiji pasir nu katelah pasir ngampih aya sahiji jelema rupana mah geus kolot tokroh-tokroh cetuk huis make sorban siga haji sareng lekat ibadahna. Anjeunna keur di masjid kawas nuju salat lohor dibaturan ku lalaki kawas lain urang dinya. Horeng eta lalaki teh Sirod anu ngahajakeun meunang ikhtiar tatanya hayang nyobaan masantren di ajengan nu kasohor tapi aya nu ngomong yen di Garut aya sepuh jenenganna teh saleh linggihna di pasir ngampih tapi taya tatanggana nu matak Sirod kadinya hayangnya horek masantren. Harita teh bada lohor eyang saleh keur di masjid Sirod mah terus keluar sarta ngalewas katonggoh diuk di puncakna pasir netep gunung nu parantul matak waas matak kelar ras bae manehna inget yen harita lila pisan henteu ngalongok bojona ti mimiti indit teh. Atuh Jang Sirod ngahruk ret ningali gunung-gunung anu harita parentul hatena ngadadak leuleus make jeung ingat ka bojo. Atuh Jang Sirod sasambat dina salebeting hate bari cipanon nyalangkrung manehna ingat ka bojo anu harita keur mendeyang boha-boha ayeuna mah bojona geus ngajuru nu matak disambat bae. Nyi Epon bojo akang keur naon atuh nyai teh ka akang make nyereset boha-boha menang bahaya lantaran aya nu ngewa. Si Kamin sareng Mbah Jamil ka nyai sumunu benci teu wani sote harita pedah masih aya akang. Boa-boa ayeuna mah nyai teh dikaniaya da jauh jeung salakina nyai akang ningal gunung tuh mani atra tetela mun akang nuju di Bandung sok ningali Bukit Tunggul tapi di dieu mah sanes anu ditinggal ku akang lain gunung Bukit Tunggul tapi na gunung Cikuray. Lamun urang keur di Bandung sok ningalikeun Burangrang sareng Tangkuban Parahu tapi ari di dieu mah anu ngahibur akang teh ngan saukur papandayan jeung Gunung Mandalagiri. Dipikir-pikir bat sedih akang teh ngarasa sono make jeung ingat ka nyai boa-boa keur orokan sarta teu aya bapana. Antosan bae nyai akang kerek wawartos hayang nyelang heula balik teu kuat hayang papanggih. Nyai teh kokolebataan dina juru panon akang ceuk gerentesna hate Sirod bari ulang ngalamun lila pisan. Keur kitu aya sora Sirod ceuk hiji sora maneh lawen tapi mencrang sorana teh teh lapisan gebeg Sirod teh ngagebeg eukeur mah ulang ngalamun harita aya nu nanya. Atuh manehna teh malik hayangan ningal nu nanya ari breh horeng ajengan bari imut ngagelenyu matak resep matak dedeuh ti belah teh ku imutna cacakan anjeunna sepuh sakitu pikalucueunana komo deui keur anomna boha-boha ngagujrudkeun keur kasep teh ahli ngaos alus sora alus rupa katambah ahli ibadah. Jang Sirod mani olohok sarta neuteup ka ajengan manehna teh bisa ngomong kawas anu kasima bae. Eukeur ngalamun kaprego atuh ajengan saleh teh pok anjeunna miheulaan nanya deui ka Jang Sirod. Sirod keur naon bat ngalamun di dieu? Jang Sirod mani olohok sarta neuteup ka ajengan manehna teh bisa ngomong kawas nu kasima bae. Eukeur ngalamun kaprego atuh ajengan saleh teh pok anjeunna miheulaan nanya deui ka Jang Sirod. Jang Sirod
Kenaon bat ngalamun di dia? Boga ajaran ti mana anu ngawarah ngalamun? Cek ajengan saleh bari gek diwek anjeunna calik dina jukut nyang harepan ka sirod anu olohok. Rumaos bae abdi teh mama ajengan nuju ngalamun. Jawab sirod bari elengeh maksakeun maneh. Babari nya diajar ngalamun mah sigana teh teu kudu diajar heula, teu kudu hese beleke. Nya kitu eta teh sirod. Leres keur sajengan seleresna pisan anu karaos ku abdi oge kitu. Asa teu aya anu ngajarna. Ngalamun mah jol-jol tiasa geuning. Jawab sirod bari netep rada eraeun. Kahiji manehna keur ngalamun ka Progo, kadua kakara saumur aya di dinya make disampeurkeun ku ajengan jeung biasana mah tara luas leos. Kersa ajengan teh tapi nah harita make kadinya ari anu tiluna matak heran teh ku nanyana deui. Nah bet nanyakeun soal ngalamun. Nah henteu nyaritakeun nu sejen-sejena anu sangkut paut jeung pendidikan nu diajarkeun ka manehna. Tah didinya anu ngajadikeun sirod ngahulang bae teh hatena leuwih heran jeung leuwih hayangeun nyaho kana maksudna ajengan. Jadi babari atunya ngalamun mah ceuk ajengan bari mesem. Sumuhun jawab sirod beuki heraneun bae. Gerapek pipikiran sirod babarina ngalamun teh lamun hayang beunghar. Babari ari ngalamun mah lamun hayang naon bae teu hese dina lamunan mah sok sanajan hayang meunangkeun putri oge. Benar meureun kitu teh sirod. Benar ngalamun teh babari. Leres keur sajengan malah sayaktosna abi oge bieu teh nuju ngalamun aya di Bandung. Mendingan sajorelat breh bae ka Pun Bojo, breh kaayaan di lemur. Meuli sumeblak keur sajengan abdi teh hayang tepang sareng Pun Bojo. Jawab sirod semuna langsa ingat ka lemburna. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.